مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillah abdi ngawitan mugi Gusti nang tayungan kaabdi anu nadoman mugi akal salametan abdi mah bade ngelingan ka jalma anu ariman sanes bade nyindiran mugi janten padoman margi dina ieu jaman seueur pisan kaanehan anu matak ngahilangkeun keimanan kaislaman ciri jalma di alam dunya kabagi dua perkara kahijina anu taqwa nu kadua nu doraka ciri jalma nu taqwa sumerah kanu kawasa hirupna teu lalaworangan kursobar jeung rumasa kusabab hirup di dunya diatur ku Allah Ta'ala hanteu aral jeung subaha ibadah lillahi ta'ala ari ciri nu doraka manehna hanteu percaya kana ayana naraka sareng ayana siksa matak hirup di dunyana manehna sameuna-meuna hanteu ibadah biasa saban usikna ngadosa dulur hayu dulur urang teh sing daek syukur ulah sok lobata kabur bisi urang jadi kufur ibadah kanu kawasa can puguh ditarimana matak ulah lalawora ibadah sareng elmuna geura eling sing daek nyaring ti peuting najan hirup kuntang banting ulah jadi jalma geuring geura sadar ulah sagala didahar najan beuteung urang lapar ulah jadi jalma sasar geura akur ulah pasea jeung batur bisi jadi pendek umur dina neraka bakal hancur geura heman sing daek kana wiridan sangkan menang karidoan ti Allah nu sifat Rahman
Allah teh maha kawasa, Allah teh maha uninga di dunia jeung akhiratna kumaha akhlak urangna.